Punten wedding nyamuk. Kamera hari baru dah kamu. Nah, kerja kelompok-kelompok tinggi tapi kali kamu lah bulannya di sini lah kita ya pada pengalaman ya. Bak, beda kami sebagai kerja kelompok ini. Ada yang punya kelompok yang beberapa ada di bisa ada kelompok nah Cece, dede, jeung teteh. kiluan abah mau pesen kade ulah nepikeun ka tanya ulah nepikeun ka ngabobodo abah ya sabab abah di imah kajina nyaana kamaraneh teh ambo kade tabarudak tah Ini aku ambil dalam bosan atau lah. kade ulah arulin ya buru balik waalaikumsalam coba ambu eta barudak kitu kerja kelompok kade ah abah masuk palur melang ambu Abah budak kerja kelompok mah yang penting mah budak balenar abah ya. ge ngarti abah yang ngarti ngan abah melang wae hate teh abah mah Iya. Ayo barudak teh gini aku gene na melang keneh wae abah mah bingung ya Dit, boleh banyak nu kamari, pakai sabaraha duit. Rp500.000 kejeng kandangnya Mahalnya, mahal di mana? Kandang lagi 485.000. halus itu kadang nak. Yang kandang kebo saya teh. Yang mending manuk aing tawar 2 juta. Wah, kaya aing. Aing kita percaya. Yang boboro si aing sarua teu percaya. Burung mada. Orang Juga manuk lain. teh. Enggak sih suka orang ngaleugeut aing ngarang ngaleugeut Kira-kira laut manuk mahal mah. Oh, boleh. Di Siap, itu ya. tuh di si gawir kita rom. Oke, siap. Nah, ya. Yang kade sia jam berapa? Jam 10-an. Jam 10-an boleh. Jam 10-an ya. Aing gantian atuh. Geudeng atuh. Kembali ke Pak. Geudeng balik ka koe gantian ayeuna teh mawa. Aing numpak. Numpak doang, mana bisa? Ikut dong. Iya, rem, siapa? Aduh, hantu bisa. Aduh. Ampun, aduh. Aduh, ini kumaha geus ya? Ini kumaha ya sih aduh. Masalah. Aing sedang lagi. Bulan tiara. Bulan tiara. Ada abah ayo beca yuk.
goblok kan gara-gara motor. Wae ah. Goblok dah, udah. Dut, bro cakep picana. Sabar atuh, da aing nyeri keneh. Suku aing debo aduh. Tabrak mana nya? Menyut motor kira-kira. Anu jelas mah lain budak dia eta mah. Tapi aing apa karena motorna? Kira-kira pasti amprok teh aing. Terus pokok bencana susul itu, orang susul budak. Sianya. Ayo orang antar tayang si Adut ah. Dimarahin nih. Enggak, ayo masuk aja dulu ya. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka karo ini. Dari seorang jam mati marana yuk jam teh. Teman kuliah ya Ibu. Oh. Duduk atuh duduk. Iya, makasih Ibu. Bah ya tamu bah. Mbak, tamu. Di mana ya? kita dari Jakarta, Pak, teman kuliahnya. Oh, Iya, dari, nganterin aja tadi. dari Jakarta. Iya, Pernah naon kasih cece, kasih dede, kasih teteh? Ada hubungan naon? temen apa? Cuman temen satu kampus. Jadi kebenaran tadi lewat, sekalian aja lewat ke sini. Abah mah nggak mau tahu. Pokoknya jangan sampai ngedekatin anak abah, ya. Si cece, si teteh, si dede, biar jadi orang yang berguna, jangan dulu diganggu. Ya, Itu Pak. pesan abah, Ya, ya. Dia biarkan dia sekolah dulu. Nanti kalau udah lulus sekolahnya itu tinggal terserah. Kalau sekarang mah lebih baik janganlah, jangan ngedekatin anak abah ya. Ya, Pak, ya. Ambo, Dai. Iya, makasih, Bu. Dek minum dek. Iya, Bu. Ini, Ayo diminum. makasih ya, Pak. Ya. Pesan abah sekali lagi, jangan sampai ngedeketin anak abah. Ya, Ya, Pak. Sekarang- Ya, kita mau pulang aja, Pak ya. silakan aja. Mau, Pak ya. Ya. Kita langsung pulang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Macam-macam wae ular teh. Aduh, teh. Cece, teteh, dedek. Alia. Coba itu malamnya kita. Aduh. Kurang ajar pisan, ngesalkeun budak teh. Bona amprok. Bocok saya mah. Digebrok ku aing. Tingalikeun we aing teh ki anak buah Pak Akong. Aing ge boga kekuatan. Percaya aing kamari tas nonjok ke bopae. Aing ge boga kieu ge. Dia mah percaya. Naon? Kamari aing nahan kereta eureun.
kurang ngajar pisan budak lah. Amun amplop jegat ku aing. Orang semua beri ampun. Goblok masa Paling pisan pisan. truk ku aing geunan. Amun amplop. Nyahon sih nya ke saya ieu mah. Tuh. Nah, Nah, budak nah. Sabar. Lo kabun kurasuk. Lo kabun kurasuk. Sabar, Dot. Sabar. Kenahan ya. Sabar, Dot. Sabar. Tenang. Geus congo buset teh. Aisyah, tong hiji-hiji amun wani. Sebelah. Atau kabeh jeung aing, maju. Kabeh. Woles, bro. Woles, bro. Woles. Mules bro. Hah? Hancen meureun. Jangan. Ayo maju. Maju. Kawani. Wani budak goblok. Ini Nang nasi mana? Nang ke si ibu. Ibu. Wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding saya. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, kandungan, membesarkan putra Kangge ka Abah dipersilakan naik, kangge masih hantau usiahna waktu sinarang tempat di akhirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji sinareng puja di urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat sinareng salamna mugia dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sadayana, Allah Subhanahu wa ta'ala parantos masihan ka urang sadayana mang pirang-pirang kanikmatan. Kukituna geus sapantesna jeung sawajarna urang sadayana nyaeta syukuran kana nikmat naon rupa hal anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala keur ka urang sadayana. Tos jelas dina lebet Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Anu unikna nalika urang sadaya nak syukur karena naon rupa hal kenikmatan anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana, insyaallah nikmat Allah bakal ditambah keur ka urang sadayana. Nah, oke sabalikna nalika urang kufur karena nikmat anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana, maka azab Allah leuwih perih keur ka urang sadayana. Kukituna sakali deui yuk urang narima kana non rupa hal anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina lebat Al-Qur'an, baik eta parendahanana oge laranganana, eta ku urang sadayana kedah samina wa atona. Gitu. Termasuk azal, rizki, hujan jeung angin, eta sadayana nyaeta turun ti Allah Subhanahu wa taala. Abah punten bade tumaros upami jodoh teh kalebet datang ti Allah sanes. Eta si Aceh geus ngaganggu di wae ka anak aing. Bener, jodoh datang ti Allah. Tapi ke waktu ayeuna jodoh aya di tangan Abah. Sabab Abah mau ngajodoh ke si Teteh, si Dede, si Cece kamaranehanana. Sakitu ti Abah. Titik. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh si Dede jeung si Cece dibonceng batur meninggal dia ka Teteh euy. Lalu ada ke euy. Kesel hate mah. Tapi kudu kumaha nya? Keur masih Abah galak. Si Cece aya nu nyikat. Kumaha urang geus kieu nya? Bikin sewae modern. Aduh, Barangkali ya buat cerita ini mah. Nah, Adut boga ide. Naon? Kumaha carana urang bagian si Abah? Setuju. Urang barang bawa. Oh naon nya? Seblak we. Ulah. Seblak. Seblak mah. Kunaon? Lada. Si Abah jadi galak. Kumaha lamun buah-buahan? Mainna mah karasukeunna buah-buahan. Boleh juga tuh. Nah, eta bener. Kira ngaranna nya? Ayo yuk. Ayo. Urang ngabung. Nyaman tempatnya. Kita ke kopi. Buahnya kalau buah itu barang. Tuh, nah, lembut banget itu buahnya. Baiknya ya. Nya. Heeh. Gerang aing ngangan gantarna lah nya. Sok atuh sia jangan. Ya, naik tadi bisa ya. Naik kadinya. Heeh. Kita orang papungu-pungu kalau hur gitu. Benang lah sama. Nah, ya gantarna ya. Nah, habis. Tapi kan kasih apa dah? Kasih mana? Sadit luhurnya ya. Oh, pegala tuh buru ini, berita melihat saya yang sakit tuh, Dek. Nah, itu. Udah ora iya. Pegal ya, pegal ya. Oh, pegal. Oh, tatap mantan ini mah. Saya iya tapi Ada buah amat sih. Kita berangkat dah. Lajak. Gelak. Kenapa iya buset deh. Eh, di bangsa gitu tuh belagu pisan Muru aing pegel ieu buset. Lah, Ayo atuh aing pegel ya. Buset, euy. Apa? Pegel ya. Waduh. Ayo, ada di mayo.
Goblok. Aing mending ngeri. Aduh. Ngeri kan aing goblok. Bara lubuk pisan. Ayo kan malah. Aduh. Cek aing ge. Bara lubuk pisan. Geus tekan. Ulah. Bang kan. Aya tawanan. Kan gue Ulah aya tawanan. Busuk. Aya tawanan, Bu. Ulah kita percaya kan dia. Tekan koy. Ulah aya tawanan. Ini percaya ini tawanan. Kajen Pak Aing, semua naik. Aduh. Bara lubuk pisan tuh lagi. Terpercaya Sabar, tawanan sebanan. Aduh. Terpercaya pisan. Kita aya tawanan teh. Mulu-mulu banget. Aduh. Oh nyawahan. Ana tawanan ya. Mana tawanan ge? Blokin mah. Saya tawanan. Ayo ta. Saya kirain jata. Ah, bener kata. Kirain jata. Apa tah? Tah. Benar. Ih, anjing. Beungeut sia meni siga buah naga gitu. Main buah naga. Jambu bool. Ih. Ini geuleuh. Ini, karunya nemu lagi ya. Karunya. Tawanan. Oh, percaya ini mah. Aing percaya aing mah. Percaya. Ganong ayo. Percaya sakali geus Ganong puas. Aing geus ya. Ganong goeng. Berangkat. Ayo. Lat. Wah, kurungan. Mau aja, kayak mah kering ya. Buset. Kurang. Karunya ya. Gara-gara ini ya, buah ya. Naik pakai tahun jalan. Buah. Bikinnya mana sepen ya? Sepen bisa main bawa ke situ. Nyahan Oh, dibawakan jambu bol mungkin mau. Wah, main nama. Ayah, main nama terang kemana-mana. Main nama jelma ayah. Oh, jelma ayah. Ayah, Asar ayah. Maghrib ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah, Bah, Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bah. bah. Hei, marah nih. Ya, Bet, Bah. Bet. Kemana nih? Bah. Jaga, Pak. Bah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bah? Alhamdulillah. Yuk. Mbak. Enak ya sinarian ya ke abah tadi ya. Ya, arek Nah, nyabe silaturahmi, Bah. Silaturahmi ya mah. Silaturahmi. Kudu silaturahim jeung abah atuh geus kitu cara nama lah. Abah mah geus teu butuh ke silaturahim marane teh kitu. Bah, Ya, abdi boga Naon eta? buah tangan. Angge Abah. Aramis, bah. jeung rujakeun. Dit. Sama-sama. Aramis tama. Dat, abah mah teu butuh buah kos kieu. Loba di kebun abah ge, mun bisa mah bawa deui lah. Teu marane. Ya beda ieu mah tuh, bah. Sarua jeung mau abah ge buahna buah-buah kos kararieu, sarua buahna tuh sarua ngan kade. Buah abah mah selalu aman. Oh, gitu. Sabab aya penungguna. Nyerah maneh penungguna teu. Tawon lain, bang. Oh. Kira aku mana ujung-ujung jaho wae lamun misalkan ana kayak kala ieu buah abah lagi yuk. Bener penunggu buah abah mah tawon. Berarti Berarti tawonnya
Berarti mana nyawa penuh buah apa? Berarti ibu apa berarti merenang ya? Lain, Ngaku si menang lain, lain lain, menang ngalah. Tah ti kebon sieu. Heeh. Menang ngalah ti kebon uing eta mah. Beda bah eta buahna ge. Beda, ya mah. Beda. Lain, Bah. Lain. Sini kayaknya enak nih buat penelitian kita. Oke. Ya enakan juga di kafe. Ah, lu dasar. Urusan. Apa pembahasan kita hari ini, Pas? Gaya gratis sapi. Tidak kadal. Gravitasi. Oh iya, itu maksud gua. Oke. Dalam pembahasan ini kita dibenturkan dengan gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Contohnya, jika suatu benda dilempar ke atas, maka dia akan jatuh lagi ke bawah, jatuh lagi ke bumi. Ada yang unik di sini. Semakin keras kita melempar ke atas, maka semakin terasa di situ. Contohin ya, contohin. Siap. Gua dulu. Nah, gua aja dulu. Lu sih, gimana sih? Gara-gara sia. Bodoh teh meni kuadrat cenah. Emang siapa yang bodoh? Nya maafin adut atuh. Adut hilap. Hilap. Siapa puguh pikunun? Ari si Abah pohon kana buahna apa kana tawona nya? Dit. Kabanget sih ya. Tinggal renjol. Jika jamu bodoh. Jambu bool meureun dit. Nya maafin adut atuh. Diampur aku aing. Kan ulah sakali-kali deui sia. Blegug teh yang sarakeun sarerea. Terus anu mah aing, mau percaya kana ide sia. Heeh, aing mau percaya. Balas kepisan. Goblok. Sukana aing mah Musingkeun. Raden. Jangan musingkeun. Musingkeun sarerea. Jadi mah mau di etas ya, mau di Laden, ide sia ku aing. Mah, Dit. Aing warga. Goblok yang sarakeun sarerea sia mah. Singkeun. Musingkeun. Mun leuseuk kieu aing lompatan di udah gabah. Nah, adut atuh udah ngarang jelema hilap. Hah? Dit, duit tuh. Duit Mana? main kan mau rokok sih ya. Mana? Itu, cari gitu. Tuh. Oh, Tuh, buruin. Lumayan atas ya. lumayan. Lumayan, aing bari jeung basi ge menang jeung beli rokok. 20.000. Hei, goblok sia eta duit aing. Aing keur syuting sia diganggu wae ah. Budak eta di wae aing goblok bisa tipu di wae. Atau lain. Lumayan alugeun we. Ah siap. Oh, sia ini nah. Buat duit sia. Aing ketipu wae. Tuh, dua. Tiga, hitung ya. Sini, gue juga bisa. Aduh, goblok dah si Adit ah. Anjir sasaran di wae. Goblok tak budak gua tah. Aduh. Hah, aing puas aing nama.
Puasnya. Tadi aing bobodoh budak eta goblok. Puas eta mah. Aing. Goblok udah si Abah aing. Kali sudah Saya malah dong pakai iya yang lainnya. Sama ini sih garotong bisa gue jubalkan. Malah dong ongko. Sana maledok sih. Malah dong guys tangan di rumah tangan. Tangan di rumah. Goblok budak. Lu ngelempar apa ngebuang sih, Box? Lu ngelempar buang. Melempar lah, masa ngebuang. Tahu lu. Masa nggak baik lagi? Ah, parah lu. Cari. Ya malah dong iya nih airnya. Tadi gua pada dong. Airnya. Woles bro, woles bro, woles. Hah? Aja. Tuh, tempat botolan aing ngeluar ke monyet. Woles bro. Sabar, bro. Sabar. Sabar. Tempok, hah? Pak monyet yang ngarana, hah? Jadi aja. Ulah aing tadi. Aing baca. Tuh, kali itu tuh. Yo, aing buka jurus bangong. Hah? Aduh, bantuan aing. Ya, pusat. Bantuan. Bantuan. Aing suka bisa. Buka deui. Buka. Tolong kita gitu ya. Ayo maju, ayo. Maju. Ayo. Hop. Aduh. Hop. Ayo. Maju. Oh, berhenti ya. Salah. Aduh. Bantuan lah. Bantuan aing. Kayak cuman. Aduh. Tuh, aing ditihan. Ayo ka saeutik ayo. Bantuan kayak cuman bantuan anak aing. Ayo, maju deui. Oh, alet. Aduh. Ya mani taregas aing. Bantuan teh. Ayo maju deui sakali deui. Bong aing taluk. Bong. Sia gantian. Aduh. Aduh, bantuan aing. Maju. Ayo, maju. Ayo ke sini mah. Ayo. Aman aing make iya ieu mah. Aman aing make ieu. Ayo maju. Maju, aing di tukang kalem. Maksudnya. Ayo maju. Hei, maju di. Hei, maju di. Aduh. Bantuan teh aing. Ayo, sia heula, gantian. Aing di tukang sadarep. Ayo naon sih? Kita pakai helm. Kalau lu. Ayo semangat. Ayo. Semangat, ayo. Jadi sekarang Cece udah tahu. Sekarang Teteh udah tahu. Kalau abang-abang ini mau sama Cece, Teteh, sama Dede, harus abang harus bisa ngalah hati abah. Kita harus semangat. Setuju. Setuju.
kira buru-buru galade sampai gede hasilnya gitu pan abah boga jemayar hutang aya negara ribak terus ibak gerak emamnya ayo buru-buru sampai berhasil lah sugan beli entong atuh. Lu kasih yang ngomong sorangan jika nutu waras. Kopi tah. Sok atuh nuhun lah lain teu waras pan ieu ngobrol jeung jangkrik supaya loba hasilna supaya orang hasil mencekil boga duit pan boga jemayar hutang gitu. Mana duitna itu ka dieu jeung bayar hutang? Can boga. Gampang. Taluk aing Dut. Kudu ngalah hati Abah. Sarua aing oge poekeun. Ye, barodo sia mah. Apa naya paribasa? Abah galak, dukun bertindak. Setuju. Mani atuh eyang. Eyang ke pandian. Kesorangan temani mani. Heula. Balik ngopi heula Bain ngopi. deui Ngopi ya. Ayo ngopi ya, Jang, sadaya ya. Aduh, ini seger ngopi pahit ya lah. Salam. Aduh, eta mau ya. Cek kan sok cek gampang nanya. Abah rek nanya ya. Ujang di mana Ujang ya? Wana Jaya. Oh, di Wana. Wana Jaya teh mana ya? Talangsari. Sari ayang. Oh, Kalangsari. Wah, teh jeung si karpet. Eta mah tos maot. Tos maot nya. Nuhun. Duh, teh. Emang ayang wawuh. Ento. Oh. Aja akong atuh nya akong. Jeung Akong. Wow. Tah, akong budak bengal ke si akong eta baheula. Eta teh. Ulah digobugan ku eyang di dieu. Bener tukang nyopetan we jangkrik. Eta teh. Oh. Kamu jang. Tah. Ini Wana Jaya. Sok kalau sekali. Aturna mah ya. Ngarepotkeun si Mama. Dah, bios iki ayo sok dah. Nah, ayeuna sok ari minum sok bareng jeung eyang bareng. Aturna yang ieu. Karena mana saha? Dut di luar teh. Ayang. Hebat ya lembat tadi itu kan bisa ngemplong eta mah bisa gitu mah. Oh, kitu nya yang. Oh. Nah, ayeuna Jang, aya peryoge naon ka ayang. Itu aya maksud naon. Jauh-jauh di jugjug anggang di tiang ka ayang ka dieu sok pejakeun sabarelena ka ayang di dieu. Mudah-mudahan bisa dibantu lah. Sok aya peryoge naon, sok belak-belakan lah. Jadi kieu yang asal abdi teh tiluan. Bere nyuhunkeun doana ti eyang supaya si Abah teh nyaheun, Supaya bager lah. supaya bager itu dina mah. Gampang gitu mah. Ye, emang boga bah. Yo, eyang eta nana. Bukan nulungan ka sasama makhluk di dunia gitu maksudna. Sok anu meta tulung ka Abah alhamdulillah. Cager. Untuk. Da enak ojang sok. Maroko teh jang. Oh, nyanak Bah. Kadang lah dia. Da nya Abah mau kieu lah ya. Dah. Tungguan ya. Udah. Sabar jangnya, sabar. Nah, gitu dah. Bah, Jadi ka dia lain setor listrik. ieu mah ilmu Abah, ulah teu pipilueun teuing. Cek Abah kieu ilmu canggih na zaman lain mah. Iya, teknologi. Ieu mah teknologi canggih. Modern deui ya ieu mah. Itu make paru kuyang, make kos kieu. Di pamocil maneh, bener-bener hayang eteun Abah gitu nya. Abah teh Abah saha? Eta Bah pimetohaeun. Pimetohaeun. Walak Bah eta teh jelema teh. Jadi supaya kumaha? Diubaran lah gitu, bager lah gitu. Fuh. Laptop. Urusan eyang kita makin mati kumaha ge penting mana perlu naon gitu. Abah mah eyang nanyakeun teh. Ieu rokona ieu mana ieu? Ya, Ge urang eta nya, urang perancan ya. Perancan udah. Pakat ting. Fuh. Nah, ieu jeung maneh
diseungeut di hareupeun abah maneh. Tah ieu sarua wae seungeut di hareupeun abah maneh. Tah ieu seungeutna di hareupeun abah maneh. Tanya, mudah-mudahan kabul pilu hati abah Kita jadi bangga mau abah apa? pingsan. Ayeuna geus parelek kabeh. Arek paralik mangga ngan ulah supang simpang di jalannya. Tapi kan mah dan dituju. Mudah-mudahan dikabul. Nah, sampai dua hati yang segitulah. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Amin ya. Kita nuhun. Jangkrik. Jangkrik pada wangsul lah toh. Mangga Pak, ulah cuma si panjangnya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi yang teh boga loba tamu ya tuh. Alhamdulillah boga jeung belindung jangkrik. Seger sih agi si pandian kieu mah. Yang nangis lila hujan. Anding we agi disiram kieu mah jadi halus kan tetangkalanana oge. Budak mah teh rajin pisan budak awewe teh ampun abah mah. Insyaallah. Halus ai kitu mah pan agi disiram kieu mah pan seger katingalina. Mana deui nya tetangkalan abah. Ini kerajinan pisan kok masih ambu ampun ya Allah ya ambu bisa mana kok capek amat ya. Rajin pisan baru ke budak teh ya ampun lah. Iya. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan di wae mana? Hah? Ade, iya, agak ini juga abah dia. Gantian eta buah apa? Gantian buah abah. Kamari teh apa? Anu kamari. Pakai naon gantian anak? Duit lah. Abah geus teu butuh duit. Abah teu butuh duit sakali deui. Ya atuh lamun teu butuh duit nya make hampura we atuh bah. Hampura lah adit, Bah. Hampura we adutnya. Hampura adat. Adutnya bahnya. Hampura adit ya, Bah. Nah, madat yang ngeunkeun hampura ya enggak abah tuh. Hampuranya. Di hampura ku abah mah ngan ulah sakali-kali deui kitu eta teh dipiara ku abah buah teh. Nya, Bah. Lumayan eta teh. Keur ganjel-ganjel dapur. Jadi kitu nya kamarane. Nya, Bah. Kamar teh ulah kitu. Lain ku abah loba teh buah atau abah koret kan ulah eta teh. Ulah we. Sakali deui ulah. Awas mun misal kitu-kitu deui mah. Mohon, Bah. Ambu, aya tamu ambu cai ambu. Oh, dapnya ya. Mah eta teh buah eta teh geus ditawar mahal mantakan abah nepikeun ka ngambek na oge nepikeun ka abah hoho kamaraneh lentungan tadi hampura abah gitu kan ya. Itu. Aduh. Aduh cik, atuh euy ngararokok teh tong deket-deket nya abah atuh. Sok abah lamun bisa ngambu.
Halo. Bah. 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 Hmm. Bah. Bah. Oh, iya Besar ya, Pak? iya bah kunaon sih? Oh, nyari pencetannya, Bah. Ini pencetan we. Gimana ku balalager teuing ka abah. Ngeunaheun, Bah? Nyoba ya, ha? Ngeunaheun pisan. Ngareneuhannya bah. Ngareneuhan nya. Ngeunaheun. Astagfirullahaladzim, abah. Aduh, punten. Bari eta mah. Bah, Rek disarekeun di ditu. Nah, disarekeun mah. aduh kena aduh balalager teuing. Bagernya we nya nyamoran. Ambu sekalian can ambu sekalian can. Ampun tos. Si Neng Hararaya, si Neng oge di mah Hararaya. Aya. Karena balik tadi. Rek nyonglo ka mana, Pak? Rek disarekeun. Aduh, ka mana sih? Tadi Pak. Itu kan. Ih, gimana kan ieu? Kan ieu. Kau kenapa nangguan? Isin abah isin Oh. eta. Bareng tincakat. Entong yang. Nah, ini banyak. Ngeunaheun nya bahnya. Ngeunaheun. Rada tuas ge bitin abah geuning. Tuas bitis na. Pondok temen tuas kieu, Pak. Iya, tuas banget ya. Heeh, eta mah tembok atuh jan. Oh, Abah mah di dieu. Pesan tuas. Tuas. Terus jangan aduh. Abah ngeurah nih jangan. Aduh. Aduh nuhun jangan. Kenapa jangan? Sini ngare apa? Sini aya ka baralik dia. Kamu kayak merun. Bisa apa kabar ya? Oh iya, salah. Aduh. Cari gini, ayo cari. Kenapa ya? Cari. Aduh. Capek tuh minum air cair tah. Ayo. Pak. Tos. Ya Bang ngeunaheun ya alhamdulillah abah teh nya emang barisa Mijit dia mah. Keluaran ge. balageun, mah teh balageun pisannya. Ini sekalian abah kita tulung ya, sekalian bukan air maranehnya. Nah, TV abah teh rusak gambarna, Loba sireman. banyak. Banyak. Jadi sekalian dan panghadeankeun antena nya ampang eta mah. Ya ke diupahan Kecil. barang. Antena mah kecil. Antena aya. Antena aya di pipir panggantikeun nya. Oh ieu awina kudu teh. Ya. Terus ganti antena nah gitu. Henteu antena mah eta unggul awina we unggul nya. Doang ya. Heeh, awina awe unggul ya. Oh, belah mana, Pak? Ah itu di pipir itu. Oh, di Tarajana ge aya di dinya. Oh, nya. Heeh, abah nungguan di dinya. Oh, nya. Heeh, sok Oh, Mas Arewe di dinya, Pak. balalager gini baru dapet giringan dia. Si Mahadat, si Sadit, si Adut. Dasar. Oh, iya ge ka kulon. Kalau imah. Ah, jika no yo kabalna pegat di jero ieu mah. Abal tiga nanti merenannya. Ganti lah. Awina. Turun. Ayo turun deh. Nah, buka, turunkan antena, turunkan. Ayo, buka yuk. Enggak saya enggak turun dah. Tarik. Gus, beres nama. Bener juga. Boleh lah. Yap. Coba jajal setel di jero. Siapa sih tadi setel coba. Bah, Coba jajal setel di jero, Pak. beres, Bah. Tuh. Bah. Tuh geus beres. Beres nama. Awina pokok eta teh jadi renyak nama. Antena mah haruskan. Ayo mah, jernih. Jernih ayeuna mah. Oh, beres. Waduh. Jajal. Mulai sireman. Oh, bari tinggal gua. Beres dari dapur teh ieu mah ya. Ulur di antena aing. Hei! Halus kan, Pak? Halusnya. Mantap eta mah, moal renyak pisan. Wah, eta mah. Buat es jernih. Enak mah, Pak. Oh, Aisyah ku kumaha eta antena aing. Itu. Apal. Ya.
Alhamdulillah tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah tamu ya. Calik jang, calik. Sok calik. Iya, arek opal ke mana ya? Mau apa ya? Mau minta rame aja. Oh, kalau mau opa, apa mah ya masalah listrik mah nggak pernah nunggak, nggak pernah apa, selalu eksis setiap bulan. Oh, dari Jakarta ini. Udah Iya. maaf ya, abah terkait opal dari dengar teklog DPLN. Saya nggak tahu, abah nggak tahu ya. Oh, Maaf iya, nih. Ada perlu apa nih? Kita kesini mau ada perlu nih ya. Biar minta doanya dari Eyang. Namanya siapa? Nama saya Pras Yang. Oh. Ini teman saya. Kalau ini? J. Oh, maksudnya Sama kayak sama ini? Ini Bok. Gampang itu mah. Wow, saya tuh bukan perlu sama apa? Semaksud setujuan gitu ya. Iya. Kok tahu ada yang di sini? Tahu Oh. dari mana? Eyang udah terkenal di Jagat Raya ya. Oh, gitu. Cuman tinggal manggil Eyang Jangkrik aja, semua udah tahu ya. Oh iya. Siapa dulu? Eyang kan udah begini di masyarakat gitu kan. Ada perlu apa nih sini? Silakan. Mau minta Ulangi lagi. doanya. Ulangi lagi ya. Mau minta doanya Supaya supaya ada orang terdekat Hmm. sayang sama kita yang biar makin deket, makin lengket gitu ya. Oh gitu. Iya. Itu mudah masalah Abah. Tunggu dulu ya. Abah mau cari ini dulu nih. Pakai ini dulu Abah, kan zaman canggih nih, Dek. Sekarang mah zaman canggih. Jadi nggak perlu ini, jadi ngeliat ini dulu. Mana dek? Di Jakarta. Minum dulu. Iya, terima kasih. Ini anak ini, aduh cakep ini anak ini jauh-jauh dari Jakarta. Udah tahu dari mana ini, dari teman-teman kali ya, Dek? Dari YouTube udah banyak ya. Oh gitu. Iya. Oh, siapa dulu Eyang? Sebetulnya ini anak-anak dari Jakarta dari mana ini? Kita dari universitas yang Oh. kebetulan lagi KKN di sini. Oh iya ngerti. Sekarang perlunya yang pasti aja sama Eyang bilangin apa ceritanya, maksudnya apa? Sok. Suganda abah mah karena iya teh karena bahasa Indonesia teh kurang apa deh. Gitu. Jadi sautak-sautik lah bisa kayak bahasa Indonesia. Sok, anak lu abah dia tanya. Bawa air enggak nih? Oh, yang bawa. Bawa. Air bok. Kita campi-campi dulu ya. Ini buat bertiga ini. Iya. Suas, ya, moga para botan teh hakim lah. Ke orang ihlanya ya, orang syariatan heula. Mudah-mudahan dikabul. Ayeuna ku aya ngarek nyambat nu ti kidul, ti kaler, ti kulon, ti wetan, ti lur, ti handap supaya leuleih ulas asih ka maraneh tiluan. Amin. Mudah-mudahan dikabul ya. Kayak ku urang ku eyang urang parancahan bener-bener anu paten, anu bagus gitu nya. Cek orang Jakarta bener bagus gitulah. Kayak eyang mah kurang iyalah. Mantap. Jamaah salah. Jamaah salah. Kenapa kamu kaget ya? Kaget ya? Emang yang udah biasa gitu kalau iya. kalau bisa syariat begitu ya, jangan kaget maaf ya yang ya. Iya. Nah sekarang udah selesai, kamu harus mandi. Cuman ini kalau pulang diminum atau mandi naon coba Sunda cucekeun lah gitu. Cuci muka ya. Cuci muka. Ayo, silakan. Ayo yang duluan ya.
kedinginan ya pas mandi sama yang. Seger ya? Seger. Alhamdulillah. Ini diminum yang ya? Ayo minum dulu, Hangat nih. dulu. Nah gitu, nggak ada apa-apanya minum ya. Malum di kampung, gitu. Nggak punya apa-apa. Nah sekarang udah mandi, udah selesai. Bukan yang ngusir, ya. Kita takut ada keperluan yang lain lagi. Ini kasih air, ini buat bertiga. Air diminum sedikit, terus langsung cuci muka. Mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan. Mudah-mudahan dikabul sama Allah ya. Siap yang siap. Yang Terima kasih, cuman bisa segitu aja. Ya mudah-mudahan dikabul. Yang hanya cukang lantaran gitu kan. Yang kabul kan yang di atas gitu ya. Yang cuman bisa apa? Kalau misalkan itu bisa cuman bisa transfer aja melalui adik-adik gitu ya. Ini yang ya, kita mau berangkat lagi ya. Iya. Persingkat waktu aja ya. Makasih ya, makasih nih. Mudah-mudahan Assalamualaikum. lancar, mudah-mudahan lancar apa yang kita citakan. Doakan sama Eyang ya. Vlog juga, aduh, disangka jadi Eyang. Setelah sama Eyang tadi gawe tenaon, diberi duit ke budak. Itu budak jauh-jauh di mana? Betul bisanya sama Eyang nih di. Padahal Eyang kan tuh misalkan ikan nanti atau ke baru dak punya hotenya. Alhamdulillah ya Allah nuhun ya rezeki juga nama-nama anjing meli kopi atau di imah ya teh senang geus kieu mah ieu makan amplop aduitan alhamdulillahirabbil alamin. Yang Iya baru dapet kamera nangis sakit sore dan balik kena wah ampun kabaran lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tas di mana nak marane ha? Tas kerja kelompok, Bah. Sadiuk. Iya, dengekeun abah nungguan marane kita tadi. Belang hati abah teh kamarane teh. Kumaha lamun aya naon di jalan, nya? Mungkin ke deui mah lamun misalkeun anak kerja kelompok sagala naon balik teh ulah sore-sore kieu. Kudu bebeja heula ka abah. Entong lihat teh. Nya Pak, awewe mah. Era ku batur. Hai guys, istirahat kali itu. Abang galak. Hari di omong galak kalau belum sampai itu galak kan kalau. Ampun budak ayeuna mah euy. Insyaallah.
Ambu, coba ka dieu sakedap heula keluar. Naon abah? Ari eta barudak kunaon sih dilalebet wae teu dakeun pala luar gini. Duka tuh abah, ambu ge heran, teh budak teh nyebut-nyebut Kang Asep. Bukan abah kenal Kang Asep teh. Kang Asep atuh seueur ambu Kang Asep teh. Aya Asep Dengo, aya Asep Cilok, aya Asep Kambuy, aya Asep Geding. Loba ambu. Eta lumana eta. Ari kitu emang kunaon eta budak teh nya? Abah ge heran gitu kan. Eta gara-gara ambu sih ngogo wae budak eta. Abah teh tong nyalahkeun we ambu atuh. Justru abah ngajaran budak teh keras teuing. Keras teuing. Giliran abah lembek. Ambu ngambek. Abah tahu gelap. Lembek. Gelap sakit caan gelap. Dasar lamun. Abah, tadi teh Kasur ambu. Kasur. tuh abah, teh ngerasa tinggalkeun ku ambu sih. Gue erek mangkat mah. Jong berenang abah jeung si ambu dua. Kunaon atuh budak teh keur marurung wae. Teu kunaon ambu. Teu ambu. Tuh abah nyauran tuh. Nya kedap. Pusing abah. Baru daftar itu malulu. Malulu, jadi keluar acan. Aduh, Masya Allah. Pun. Pusing abah, pusing wae itu naon, ieu abah nuker pusing leunang. Nah, can irit keneh wae atuh, pan kamari erek ninggalkeun abah pan. Kali mah abah. Nah, embung, kunaon gitu. Abah ulah ka ambu dua. Bisa ngomong gitu. Namun abah ulah ka ambu dua, ambu cek abah oge sing bisa ngurus budak, ulah nepikeun ka. Aduh, pusing abah. Pusing abah. Abah ulah ka ambu dua. Bah. Nah, kunaon gitu. Ulah ka ambu dua atuh abah. Ya. Aing menang. Eles ya ayeuna. Elek sanyang. Elek sadar. Wih deh. Curang sama main aku dong. Curang timah. Tuh kaji eta mah mah. Menang aing. Menang. Wih. Gede ya, gede ya. Curang siapa ki pemainan teh? Ulah menang batur teh. Siapa ngandi lah. Ih. Tah, kuang gelas sok. Main ka dieu tah. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Mbak. Ai eta ai marane ku aroting gawe eta banget. Oh iya, gitu gawe ya, Pak. Biasa. Mang abah bari ka masih. Ari marane apa tuh ka si Rangsal, si Acrut. Mudah Rangsal anu sok make motor tiluan teh gini. Adutnya apa, Pak? Budak mah budak Jakarta, tapi sok lewat ka dieu. Sok aya liwat. Oh, lewat jalan dia. Ayo cenah bareng ka dieu. Oke, lamun maneh amprok atawa tolonglah nya teangan eta budak. Lamun kapanggih kita ke imah abahnya. Jangan gitu ku abah. Nya, Pak. Abah penting. Ya. Kayak dia bedakan lah. Ya kudu talatah abah kudu ieu ya. Nya, Pak. Jangan, Pak. Abah ka imah abah. Abah rek pamit atuh nya. Nya, Pak. Jangan, Pak. Ya, penting. Penting ya. Nya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak Rangsel. Anu kemarin dengar orang telet sih kan eta. Eta. Urang teh anu nya. Urang telet. Juga ke mana? Urang bawa ka imah si Abah. Kumaha? Siap. Beraha. Ke mana liwat lah. Liwat teh urang telet. Iya, ini mau lihat. Belah aing geus teu sanggup ah. Ieu na elehan pisan, eleh wae. Wah, mana ge? Cuma
sekarang saat di Neng. Nyari rak weh. Kata baru dah kumaha kita baru dah. Banyak tipe kabel di dia tuh. Oh, bingung apa kita baru dah itu. Arogoan kita budak pisan lagi aja abah nu mau arogoan. Tapi dari kena harta. Kayak kan situ kudu di tahu lah budak. Aduh. Tapi kayak abah mah ngenta eta nya ka budak anu di Bandung yang punya. Artinya abah teu bisa ngin hari campura gitu ya. Kamari abah itu biasa tadi itu teh abah sibuk can barudak urus barudak di dia gitu kan. Ambu ojekna terus eta can. Buat pesen can. Oh, nyanyi atuh. Ya bah, buat dia tuh ada juga pesan-pesan di payun. Lu dicariin si abang lah. Cepetan. Tapi gua Udah jangan banyak congcat sana. Jangan banyak juga. Aduh. Si ambu eueuh kulila-lila teuing ieu teh ka Bandung teh lah. Baru dah ku ngurus. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ambu ari eueuh leungiteun. Ari aya ribut malulu. Ieu budak ieu. Lu jangan banyak congcat lu. jalan. Cincong sama bacot. Lu jangan banyak juga. Ah, iya budaknya. Oh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak si Acil. Pak, si Acil aja. Si Acil. Di tangan teh, kapage ayeuna mah kuy. Yuk sini kan. Sidang Pak, Pak. Yuk. Saya di antara kalian anu ngaran Kang Asep. Ayo ngaku. Cepat. Enggak ada, Bah. Enggak ada. Kamu siapa namanya? Saya mau, Pak. Kamu? Saya Pras, Bah. Kamu? Saya Jack. Jadi siapa di antara kalian yang namanya Kang Asep? Barangkali kenal di sini. Neng. Cece, Teteh, Dede. Keluar, Neng. Kang Asep. Kang Asep. Mana? Mana? Itu Kang Asep. Si Adut ieu mah. Kang Asep. Aduh, ting mah, Bah. Si Adut kan? Kang Asep. Iya, ada cuma Kang Asep teh main nepikeun ka garering gitu. Iya, Bah. Ieu sia manang ti mana, Dut? Nepikeun ka anak aing garering gitu gara-gara ieu koski karemong payakeun si Asep. Ieu teh anu si Berko teh Abah, anu baheula ku Abah tita ngalak-kalapa. Nah, Bah. Ingat lah, Abah. Abah udah apa? Loba anu ditanggal ka ku Abah mah ngan saha ke laki. Mainna teh nitipkeun dia ka uing ieu, Bah. Terus? Jelema teh maot. Ayeuna teh jelema mau. Teh tiluan teh bade ngalo eta ngalayan. Malayan. Abah rek ngilu ka ditu, ningali. Nya kumaha Neng ieu? Si Neng kala aduh astagfirullah. Ieu anu ieu Asep benar. Terus ieu maot cileumana cenah ieu teh. Itu ada percaya. Ayo ka ditu yuk. Kumaha lamun misalkan urang ka ditu urang longok atuh? Hah? Ayo. Ya, sok dilongok atuh. Sok sakalian yang tapi apa bawa persyaratan ya. Namun misalkan anak geus amprok bari jeung geus maot oge, engke Neng ulah murung deui nya di bumi nya. Kukuringan ambu eueuh keur ka Bandung. Abah jadi ripuh nya. Sok atuh ayeuna coba antar di mana? Bapak mah teh saha sih siga kotek. Ayo sok abang mah teh. Nyawa tempatnya di mana? Ayo, sok ayo. Sok ayo. Ayo sok. Ampun aing mah. Kita pos ieu ampun budak tetap. Kang Asep. Cici sono kakak. Kang Asep. Dede yang patepang. Kang Asep, teteh kangen.
Gini Mas, Abah ada perlu nih. Ya. Tolong ambilin kelapa ya. Yang di sana yang di belakang ya. Nah, Simak bisa kan? Bisa. Oh iya, nanti Abah kasih upah lah gitu ya. Iya, Bang. Tapi hati-hati. Ya. Hati-hati itunya. Mas ya. Ya. Nah, kelapa yang di belakang tuh yang 4 tangkal. Ya. Abah butuh nih. Ya. Tapi yang tua-tua, jangan sampai yang muda ya. Ya. Nah, itu kalau mau pakai tambang ada tambang di belakang. Ya. Ayo silakan Mas tahu kan? Tahu. Ya nanti saya Abah kasih upah lah ya. Ya. Ayo di belakang ya. Ayo silakan. Silakan gitu. Nah, ya. Hei. Oh iya Kang Asep teh tak ini bebas tak beban bisa tak poin pulangkeun tah sekalian jeung karembongna tah. Lu sih apa? Hei, bro. Ngapain? Lagi babarit lu. Salah ya lo. Lo. Kalah sama gua lo. Babarit kali ya? Ah sih yo, kalah naik goblok. Gua loy. Apa yo? Anjing, balikan. Wah,